yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran pati serangan. Aya amanat ti Gusti Rama. Naon? Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan. Naon? Ulah parayun teuing, ulah arujug teuing. Bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlaya memeh perang, bilih pati memeh jurit. Nah, jadi maksudnya maksudna teh nyaeta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we, ridokeun. Ancur lebur papan kari tulis oge teh aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nyaeta nyapukeun kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan. Itu pulang amanat teh Nuhun. Sugan teh monyet terasiri. Ai kamaneh amanat Gusti Rama. Kantenan kumaha cenah? Amanat Gusti Rama ka abdi. Ye. Bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman. Teh nya kitu Ih, cakar sakoing. Lah kitu kan. Anoman. Ye. Bisi bade meser itu kan. Naon? Jipo. Menang mau. Bae menang naon-naon oge nu penting mah. Burung we Da Anoman membeli. Sudi teuing doraka teh sia. keur dipake anu ngaku Dikumpulkeun ku abdi mah bos senjata-senjata teh kulaan kange di museum ke. Da diperyogikeun nya. Tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urut anu ieu urut anu. nya ke museum teh aya. Itu urang teh kudu liatlah masa depan. Supaya incu putu bakal terangeun. Incu buyut bau jang wareng udang-udang ka siwur teh ulah leungiteun sejarah. Nya. Bawa urut perang, bawa urut naon-naon teh kudu teh. Malahan unggah monyet ayeuna mah kudu mawa ieu. Naon? Buku catatan. Buku catatan pribadi, buku harian, benar. nya. Tak itu bisi yang mau bisi poho engke dina waktuna. Tuliskeun catet di mana parantos sereng saya perang teh. Anu gugurna ku anu gugurna ku anu. Supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun. Ulah tidak komik wungkul. Kitu ulah. Ye. Anggada karek cenah jadi. Urang mimpin belah kensa. Kalayan katuhu mimpin ulah tiap ulah tamtama oge para senopati ti gua kisina. Anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisina. Tepino. Ansur lebur papan kari tulis teh halanganna. Pikeun nangtukeun bener jeung adil. Nyapukeun kabiadaban kadiliman kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama. Hidup Gusti Rama. Hidup. Sakitu priyatna maneh ulah hareup teuing. Akang dek naliti ti awang-awang. Hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh. Pasti bakal aya bejadi. Bejadi ke dia. Sakitu aya. Tangan. bisaan kan hiji we jeung mega teu kaciri anu mah ngageblege jeung mega ngapunget teh rupiah enggak bisa ngapung naon tiasa ngapung henteu ya ajar atuh ngahina teu bisa ngapung teh burungnya jatuh kasinggung udah katanya ulah ngaheureyan kapan kabeh oge teh keur jiwa perang sararea oge jiwa perang melain deui bade kasinggung darahna panas darahna kade dalah perang
darah front mah tuh. Awas sing hati-hati jeung harapan ayeuna ieu. Zaman nepi ka kieu nya kaalaman kudek Zaman jeung nu ngajamanan. teuing ku budak engke mah. Brak. Nu matak brak jeung ayeuna ti ayeuna keneh. Tatan-tatan yang harapan waktu bakal datang ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat teu di kampung teu di kota ngan saeutik hanya kana teh sok pemberian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan nu geus aya teu etis teh kalakuan kitu teh Ngomong. aya kateungeunah masok salurkeun aspirasi urang Da aya tuh burung nyalurnya kan. aya penyalurna aya nu bakal narimana nu penting demokratis jeung pancasilais Eta. supaya dilindungi ku undang-undang gitu ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya nya tak kitu euy amanat teh komo tahun 2000 sekian macam geuningan kete bakal aya perdagangan bebas bakal bersaing ketat engke mah euy 2000 dina waktuna tong borong engke ti ayeuna keneh oge deuleu geus bersaing peke dek kumaha nasibna bugis ayeuna ku sileing pikir geus kaelehkeun ku hamburger Cimplung geus geus kue putri noong da geus eueuh eleh ku hotdog Cimplung ge jeung kuprek ketel nanti wah. Elah kere geus kaelehkeun ayeuna mah ku eta teh naon teh stik kolontong eleh ayeuna mah ku panelo kremes nu kacida ripuh mah ku Dunkin Donat dan King Donat Dan kin angeun kacang ayeuna geus hampir eleh ku sop kaki matak ti ayeuna keneh bersaing teh geuningan karasa paingan kolot baheula mah geuning nya sok ngalagu ku aya ngalaguna teh tina eta kata-katana teh kata-katana teh tina kadaharan paisti pungadu ilmu begitu nya wajib ngajak pasini angleng anu ngalenean opak anu emprak-emprakan ranginang semu kareunang kolontong boboroholan nanti saroji jeung saroja saroji milu seuri teh. yang serikeun mas pupuntir gitu nyawa sering mas pupuntir Duka tuh dodol Oh, dodol. dodol mah ayeuna mah geus milu bersaing teh ayeuna keneh dodol Garut ta ayeuna kurunyung teh ayeuna hui Cilembu lah milu bersaing lumayan ya rada ka tengah gitu teh urang teh make jeung hui aya di supermarket Permalaras Kang eta mah. nya Anu baheula mah tinggalin pisan. kitu kari mikir urang teh ulah monoton wae Ayeuna mah ngajreng. kari mikir kumaha carana sangkan cireng milu ka tengah gitu milu bersaing sok samaraan kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran Wih bangku. ganti ngaranna ulah cireng Wih bangku. modena we mode hamburger gitu fried chicken made chicken nya loba pan Sempat dirujak we. cirengken pan pantes bugisken ganti ngaranna kita grafik dina zaman kiwari mah kari mikir ngungkul
Numatak pemerintah ini ngagupai supaya naon neangan sumber daya manusia yang handal yang berkualitas nya ngebutuhkeun wawasan anu internasional ya terampil jeung sajabana nu matak aduh ka adik-adik ka barudak-barudak sok sakolakeun ka ibu-ibuna ka bapak-bapana eta barudak teh sakolakeun jeung jalan lujur lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid giringkeun ka ustad ka mardasrah ke iringkeun ka mardasan madrasah cenah ngaji cenah apa ini bag-bagan ilmu agama sabab naon lamun urang ayeuna terus-terusan sakola cicing dina teknologi nu canggih tanpa iman jeung takwa iptek teh ilmu pengetahuan dan teknologi lamun tanpa iman jeung takwa wah karuksakan geus diambang pintu aya agama teh nya tapi pikeun ngabobok mentalna supaya mental urang kararuat mentalna heula sagala rupa oge nya lain jelema tapi mentalna heula mohon nu kudu dibobok teh ayeuna supaya mental bangsa urang teh kuat laras ulah beunang ku paneluh batur urejit anu geus nyerep ayeuna ka kampung-kampung urejit model baheula baru beuteung gitu leuwih ti baru beuteung ieu mah urejit ka kitu udah getih baru beuteung eta baru beuteung mah rugi ukur pribadina tapi ieu mah bakal nama mawa ka negara urejit ti urang deungeun mah nyaeta ekstasi nya tapi dari ekstasi mah da ku tukang beca mah moal kabeuli mah eta mah hirup tapi paeh nya kan hirup tapi paeh ku eta mah hirup tapi paeh kudu kitu mah nya hirup nya magadon heroin segala muhun morfin narkotik ganja naon sababna supaya bangsa urang mentalna lemah di mana bangsa urang utamina para pemuda geus lemah mentalna ya karuksakan geus diambang pintu nya di dieu paehna teh nya Kang paeh akalna nya paeh akalna paeh pikiranana paeh karepna teh gigideug di diskotik bener paingan disebut paeh paingan eta dul sumbang kumaha celengkeung emak buru-buru geura balik itu hayam geus ngongkorongong itu hayam geura pencit emang celengkeung ti masjid celengkeung ti seniman celengkeung ti ditu ti ditu nararoyo deh heuras beuheung kelakah gigi kitu tah anu heuras beuheung teh pan bagong hese ngalieup bagong nya matak cenah tempo ku batok kohok cekolot baheula mah tempo nah eta teh jelema anu kumelendang teh nah sato batok kohok kalapa batok kohok teh ipan kohok teh terpek coplok-coplokkeun mata nya tangkorat marolongo ka jero nyata ku pamikiran anu leuwih jero kitu tah matak dina zaman kiwari ulah lalawara teh oge bisi ieu mah bisi mental heula kuatan bangsa urang teh is not the gun but the man behind the gun gitu naon sunana teh Kang teh pokona mah lah jelemana heula lain bedilna kitu lamun jelemana mentalna teu kuat eta bedil dipake ngagarong nya jadi kabawa ku bedil katanya Kang jadi kabawa is not the song but the singer behind the song hartosna lain nyanyina wungkul nu kudu alus teh tapi penyanyina bener si Christopher mah jajal seun da loba nyanyina hade sorana hade kata-katana alus tapi penyanyina di mana cicingna di diskotik nya bari ngalag-lag ekstasi iya da roti tah eta teh hartina penyanyina gitu nya wayang ngigakeun alus merangkeun alus nya terampil alus sorana
tapi jiwa dalangna lain. Kades ya dalang. Kade nyengsang gitu heuy. Mana nunggus mangeus. Nah kungsi. Nu penting ti ayeuna ka hareup cing baleg. Bener. Ai ka batur karos nu heueuh mapatahan baleg Asia. Hei. Lain meni gregetan gitu. Kumaha? Ya, make doraka non teh hirupna ladang aing. Nah, namun eueuh aing rek nyatu di mana lah. Nyaho luar negeri itu manehna. Nyaho luar negeri Kitu. Metak dina kiwari mah dina zaman kiwari teh mongkeun jasa boka negara boka bangsa. Nya. Malahan cek paribasa oge gajah mati nagadingan mau. Kang, hei, Kang. Eta lepat paripaos teh, Kang. Hah? Eta paribasa teh lepat izin ieu teh payunan pamiarsa kumaha? Eta paribasa neme akang pabaliut nuler satu Kang. Pabaliut kumaha? Eta pabaliut neme paribasa. Gajah mati nagadingan meninggalkan mau. Kang. Pabalit. teu nyusun. Gajah meninggalkan gading, sanes meninggalkan mau, sanes. Nu laras sok. Sing-sok bejaan nu balik da kumaha? Anak kumaha bejaan madura mah teu bisa. Sing sok anak bejaan. Kieu ya Kang nyarioskeun paribasa teh. Sing sok. Gajah paeh ninggalkeun gading. Eta bakara bener. Jurik sia meniru was aing. Itu nyaritakeun paribasa teh. Maung paeh ninggalkeun belang. Manusa paeh ninggalkeun jasa. Ka bangsa, ka nagara jeung agama. Ari nyaritakeun paribasa teh kitu kita sareng malah pakedan ka arti ku umum. Ini mah pamari utak umum. Olu. Jurik. Awas ayon nepuis. Gitu. Ceuk na hate ge Kumaha? Kamu da si anak eta kakara bener. Kumaha cing? dan ceuk na hate ge kitu dewek teh. Cing. Gajah kajasa nagadingan meninggalkan mau. Goblok sih teh. Buat ngelentang gitu. Gak salentang si eta tuh. Dek di baledog mah lumpat ke sendiri. Cenah. Aya kasihan berarti teh. Sugan aing lutung ieu mah. Heeh. Gitu. Gajah kajasa nagadingan. Itu ka hareup atuh. Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salaki ngata. Tegablak Bibir banget. teh meni kitu sia keur jiga tamusu teh. Ngetorogan. Lain lagi. Bir bercinta. Aduh. Tapi teu boga pamajikan. Bina-bina paingan kontrak wae saya hirup. Kapan ngontrak mah kodrati Gusti. Lain kodrati Gusti siana teu mikir. Hambur ternyata Kang. Da pangeran mau nguarek ngarobah nasib ilmu Kontrak. dua ti si lain kudu ngarobahna. Teh dabur-abur wae bukan duit teh. Gusti robah ku Gusti mah dipangmeulikeun da kudunungan masalah. Aduh. Eta da ngandalkeun dudungan wae. Sakitu dudungan keur kuriak teh. Dudungan ke loba pangabutuh teh. Undang mikiran dunya wungkul, lain ulah dudunya, pek dunya mah teangan sing seperti urang hirup rek ribuan tahun. Eta. Bener. Bener. Kan urang sing ingat hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Agap gua jeblak. Pikiran perkara-perkara akhirat. Tegapkeun brak teh. Lain dunya wungkul sia mah cing seimbang coba balan. Balan.
seimbang cukang oge pan bisa teh dipakai muntas lamun napak itu kadieu hartina seimbang nya itu ulah dunya unggul yuan dunya di pikiran deh tanpa mikiran akhirat dunya teu nepi akhirat komo wah cilaka ulah lalawora deuleu da moal lila hirup di dunya teh moal kunci di ayeuna keneh tabiwir teh kaput lah mau bisa barang dahar atuh dikaput mah iya mah mun biwir kaput mun sira dioperasi dikaput atuh mau bisa barang dahar aing mah cenah ceuk sakao cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab teh leungeun di akhirat mah da sungut mah dikaput utang oke dikaput teh ti ayeuna keneh kunaon dikaputna beri lagi sungut mah leungeun ngajawab oge ti ayeuna keneh da lain ke di akhirat wungkul di dunia mah bisa ngomong leungeun atuh la ilaha illallah moal bisa ta eta jelema teu mikir teh Boro-boro leungeun aya bibir. apa siling jawaban leungeun naon tuh gedung-gedung pencakar langit tuh di Jakarta hotel nu di Bandung hotel-hotel eta teh jawaban leungeun deuleu sok ngocoblak leungeun teh jadi bangunan aralus nya tapi benar benar ngomong leungeun nah ari nu nemok bari ngocoblak ieu keusik dicampurkeun jeung semen ku cai di banyu digalo-galo henteu pan ieu leungeun leungeun nu ngocoblak mah teu tapi bener plok kop plok matak pang koplok-koplok nama tukang temok kop plok gitu ya sorana ya ai biwir di kaputna kumaha bibir jarum jeung gubenang padkurullaha dikron kasiro jadi eling nu teu aya wates wangeunna dikir terus saliring-liring dumadi sareng kaksa palipolah teh la ilaha illallah teh nya ta eta manfaatna dikir teh lumayan pan Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi rajiun nah kuring oge aya maot ngosok Aya nu maot. jetut ti tajong astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi rajiun Eta mah keur nu maot. kita jong innalillahi Keur nu maot tah maot aya nu maot. nu maot ulah aya nu maot wungkul maot ngaliwat kudu kitu ngaliwat kita innalillahi ulah salah nerapkeun sia nu belegug aya nu maot kakara ya migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lamun urang dek neungeul batur ieu peureup coba ieu peureup teh kembali kepada jalan Allah tong tulus teh dibanting sia ku aing astagfirullahaladzim teh jadi teh tulus ta eta teh migawe innalillahi wa inna ilaihi jadi asa ti Allah mulang Allah coba ieu leungeun kembali lagi kepada jalan Allah teh mulus ka ituna ge sok ieu mah rajeun aya menyebutkan innalillahi aya nu maot aya pasaran yang ngaliwat jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyaho pasaran mah dek dicet ya pasaran rek dielas pasaran dek dilas innalillahi sia karek menang beuli kaput ti ayeuna keneh bibir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa di mana geus biasa mapan sagala rupa ruas la ilaha illallah astagfirullahaladzim tang kerek maot oge di mana malakal maut geus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar halus tanu kitu nyaan da tuman ditumanan teh keur hirupna keur cageurna kitu tuman benar mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman tah kumaha ayeuna mah tuh da ti tajong sotik anjing gitu ruwah sotik goblok engke teh rek paehna kayak kitu we datang malakal maut teh anjing guprak ya
kasamat. Wah, silaka anu kitu paturan. Mana gitu? Benar. Nyawana teh mau nepi ka erat abus gitu kena bagong. Di anjingan deh ku batur kita. Punya anjing teh. Ya. Atau aja di ririwa Jadi ririwa kayak gitu teh. Heeh. Heeh. Omor keur hirupna kitu mah dari degan anjing pokona mah aing masok. Pokoknya nu macem-macem ka aing mah didodet ku aing. Suwer aing ngasuwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maut teh datuman kitu tadina, mendatang malakal maut teh man rebuka macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu. Heeh. ada tumana gitu sok malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia sorry beh lain nyebut babeh ke malaikat nyebut babeh detak di mana geus tuman dikir teh kitu nya benar di tumanan naon tumanan takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana ibu-ibu boh rewas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh atuh teh ka ngarepek boh aya gelas ragrag tapi punten ieu mah sanes jorang ieu ieu mah nyaritakeun dina kabiasaan jelema lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamar guprak gelas astagfirullahalazim Allahu akbar par kuduna kitu ieu ta islami teh kitu ieu mah lain kanyut sia aya teh nu kitu demi Allah aing mah aya aing gubrak anu we teh eta aya tah da aya anu kitu benar demi Allah aing mah sok Bener atuh Kang. ieu mah nyaritakeun Benar, kudu nepi kan. Sing nepi kana aya ieu mah aya jelema nu kitu aya sing nepi bega lain bohong lain caboka nyaritakeun nya nya Kang Akang. ieu mah nyaritakeun teh anu nya gitu nya nu aya kejadianana tah bener teh ngan teh keukeu nu bageur teh teh ke mah bageur kitu mode gewel sia kunci cenah Kitu. Asia lahir nah kitu sia laer bujung laer tubuh lahir mah sama Loba nu kitu teh. loba tah awewe nu kitu tangke mah genti ka ibu-ibu mohon lamun reuwas lamun naon teh astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah Cina matuh nya Kang. cenah matuh di mana geus matuh mati nya hirup oge moal mota moal salilana narima papatah Papa. lain narima papatong belum gitu iya mah nyaritakeun dangukeun teh ayu ya iya mah gitu aduh alhamdulillah yang nu narongton teh geuningan ti frekuensi 352 sadayana Padepokan Pawayangan salam baktose ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero sero nya salam 5155 semoga 102 selalu nya sesepuan agama ya di Juliet Julu 10 AGS AGS nya Wilujeng Kopi Darah wilujeng tepang dina wengi ieu ieu tak kitu mi HPW ka ibu-ibu di Pawayangan kade di mana ruas teh kadenya kade gentos engke mah entong kudu kitu nya ulah cara Teh Ayu genti nya tak kitu Boim kade ulah aya Ya. oger bisi engke datang malakal maut suk malakal maut teh assalamualaikum parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli oger aduh breaker gitu aja gana
nyata ulah beka gitu cing islami lah tina tekadna tina ucapna tina lampahna teh islami gitu. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Hari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna. Teu cing lisana heula. Nya leungeunna silaturahmi jeung papada batur. Urang sadarea nya mayoritas pan di negara urang teh agama teh Islam. Mayoritas agama Islam 80% di negara urang teh agama Islam. Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% seberapa? Jadi 80% tina 200 juta seberapa? 180 juta anu agama Islam. Cokot teh ku fakir miskin tinggal 100 juta ulah cokot 100 juta na salawe juta we anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neuneun duit 1000 kali 25 juta seberapa tah 25 miliar berenang Kang 25 miliar tah 25 miliar setengah miliar sadesa nyen masjid di unggah desa ya maburung anggeus tahun ya kan anggeusnya 50 desaeun 50 desaeun saminggu tah tina 1000 umat Islam nu sadar ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah aseupan di kieu-kieu nyair ayakan era lamun atuh agama Islam mayoritas nepi ka kitu bener nya bener. Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun 500 juta ka tiap desa nyeun masjid nu agreng nya cacak tina 25 teh kitu da bagja geura sok oh nya kan lah monya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi ala lagreng tempat ibadahna nya nah ari urang teu namprak di jalan deh bari jeung batur mah teu namprak di jalan nya kitu geura sok kasadaranana sadar beragama sadar bernegara sadar bermasyarakat nya sadar bernegara cing inget itu negara urang keur urang hak urang wajib dimulih urang hasil lagi keur urang keneh gitu laras sadar cenah bermasyarakat heung narek paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan terek jeung saha jeung papada urangnya jeung papada urang da tenan sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maut naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu hade amal anu hade tuh gitu sok nya saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi demi wanci manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha anu marugi angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar marugi tah kitu cek oge sok hiburan heula sakedeung mah hiburan sok hiburan naon kayaknya salin heula nya sakedeung sok salin heula atuh kayaknya ai rek hiburan mah da jelema mah kudu hiburan nya mon nya sok salin jelema tanpa hiburan kudu kusudu engal tuh Kang engal atuh disalina kayaknya wan siga naon gaya akang na geus disalin mah jiga bancet alah teh nya Kang saha jiga bancet akang cenah na ngomong teh ka bina-bina teh ngana sia teh ulah kitu na sidik nu jiga bancet bangkong nu jiga bancet nu jiga bancet mah bangkong oh ayeuna lamun
Sing baraleg aing kenangan ulah dari kenangan era. Akang teh palai di kenangan. Mayar tuh akang tuh ka tukang kenang. Hayang dibayarnya? Sudah tukang kenang teh capeun mayar kayaknya hari hayang mah. Oh nya teu naon lah. Dibayar kudek. Kudu kitu. Malahan aya pamunut lagu ya ti Laksana. Warung nasi. Tenang. Atuh cenah tinu kagungan ieu produksi ieu kui Cilemu. Nah, mudah-mudahan tiasa tiasa bersaing ya. Kui Cilemu nya. Pak Haji Anun. Nya pamunut lagu ti Pak Haji Anun, ti Pak Haji Sidik. Eta ti Kang Apan, ti Aki Anang. Ieu lagu teh kasangakeun kangge ka breaker di frekuensi 352 di Padepokan Pawayangan ti Mitra Mukti 352 356 nya nyangakeun ka Kang Rama, ka Teh Sinta, Kang Panu, Kang Musteng, Kang Mamang Boim, Kang Ruli, Kang Aswa, Ceu Ayu, Aki, Teh Ayu. Pokona sadayana kumaha nya. Elah. Ka Aang. Aang teh di udarana Aang, di daratna mah Asep Truna teh. Lah, teh keukeu. Asa ngade urang Jumberung. Cimi, Neng Nancy, Neng Ine, Neng Ine masuk tempat tipu teman. Ka Bah Acu, anu aya di Cicadas. Sami ngada. Bah Ayot. Ka Ibu Eha di Banjar. Itu ka Kurang Cibulu. Ka Baisi makang tah. Nya. Ka Toko Ngajaya atau ka Bah Acim. Baicimnya. Anu di Padaherang teh. Nya nyangakeun ieu Sapola Putra mugi acing sarehat sadayana nya. Pokona mah ieu mah sadayana we lah anu sami ngadangukeun dina ningali nonton dina TV na sewang-sewangan. Biar sadara. Alah. Alah. Jalan Toba. Rek nanya kaci mandiri. Kaci mandiri. Wah kene pok sagala. Kasahabinya mun mendak tungara diri. Kasahabinya mun mendak tungara diri. Sindang aya kepara pataya nama Cisaranten lemur buku pilih serkalapatan hapunten pilih serkalapatan hapunten anu kasuh pompora di luhur gunung saung dimah anak penana abdi melang dununan Beda-beda tingkang.
buat kasih di bapak tuh. Disalin deui ya. Disalin. Bapak sieun. Keun jika lalai. Jika orang naga deh ya. Jika liong. Nah kemalinaan deui. Ulah kemalinaan. Oh. Jika kasenian di. Oi, wot. Wot. Ada. Kumaha? Musuh geus deukeut. Musuh geus deukeut. Parantos caket musuh? Ya, nyawe Kumbakarna teh jangkung gede. Da abdi mah terang dilahirkeunana ka Bungkul. Kumbakarna Muhun bulan. pasti ari maneh mah. Loba dieu awas priatna jeung hati-hati. Sae bulan. Ayeuna rek laporan heula ka Gusti Rama heula. Sae. Awas. Bisi dewek teu panggih deui euy. Ya, hampura we tuh ah. Hampura dewek maklum jeung harapan perang teh euy. Sini hampura we. Heeh. Tungna lampah eta kasarios ieu Arya Kumbakarna. Nyata parantos lebet kana hiji tempat oko begalan pati tempat peperangan. Gunawan Sri Rama ulah kaget ye kula. Gunawan saat sanak akang perang teh hayang panggih heula we jeung anu jadi duluruan. Sajumlah wala dia bala tamtama oge patih ti panglebur gangsa kumbayaksa aya pingpin pasukan Kabocong kapurwakarta ngangan jalan kadena pati bengong napanyita nyangan pujaan diditu keneh ieu tempat acak-acakan luar biasa keur mahalodo katurug-turug meureunnan itu pepelakan bapak-bapak tani direwek monyet dasamuka teu inget kana janji anjeun samemeh jadi raja nepi ka hohoak. Mana janjimu? Kaayaan nepi ka kieu si horengan ukur mentingkeun diri pribadi tibatan umum. Asa buncir pribadi. Ta ieu pamimpin anu ngabogaan sikap arogansi teh nu kieu. Musyawarah terus tapi hasil musyawarah teu didenge ku raja eta nu kitu patut anu ngabogaan hak peto akhirna liberal kaituna diktator. Wah bahaya. Pantes namanya si Gunawan Kurunyu ngapageun hayang panggih akang yi Gusti Rama kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana nu jadi adi dipikanya Gunawan Ragisa belati banyar diramekeun sadayana pamuki alo ngaganyar nyalametkeun sadayana Tentrang salabat ning ati dunungan boga kaya
karasa jeung rumasa cep Dede Chandra nampi kana takdir diri teguh patuh kayang agung teu boga pikir linglung sumera kana papas teh nampi dalah di kumaha upami kenging cocobi ade di kumaha mau bade arah subaha sifat manusia ilahar ada di sokenging musibah sasar mungepanedakan moya di pasihan sadar diri patokan sarining Gusti Neng Nensi patokan sarining Gusti sangka ngawujud harapan makmur dina keadilan berjuang ulah ijiran pilari ridho pangeran di dasaran kasadaran kasabaran kaikhlasan elingka alam wiwitan nyawangka alam wektasan Nera Kang Samyang ngalaga Nera ingkang ngalaga saat tengah medan laga lagi nulungan ya kumakarna ngabedegapang payuna di sapang kerenana wala dia bala tam-tama semakta sika pedang tamsir galaberi tanah sapada limbu anu disesepuhan nyatana kupatih daerah atanapi wewengkon panglebur gangsa merbayak sa dia tempat unirah kangan bika arah kieu di medan laga ka ame hangruna getih urut bangke nu kamari nu mangkukna anu sami-sami korban di medan dana laga pati di medan jurit ansur di medan tempur nyaan ya Gunawan
salol we akang hayang panggih. Dina waktos kumbakarna ngabedega aya nu ngagajleng nyatana Prabu Sugriwa. Daun tah. Kolongkong we tajuy. Sahaya. Wilujeng tepang kimana hong. Nuhun. Anjeun anu ngaran Kumbakarna. Leres dupi salira. Kaula ngaran Sugriwa. Aduh. Ieu teh Prabu Sugriwa teh ya, bener. Wilujeng tepang Prabu Sugriwa Raja Kiskenda. Nuhun. Geura asongkeun pasukan Andika. Hancurkeun dina waktu ayeuna. Ulah waka getas harupateun. Wilujeng tepang saperkawisna kadua leres pun Adi Gunawan aya di dieu. Bener. Geus jadi mitra kaula. Nuhun ngawiat we saderek Sugriw. Ya. Titipun Adi oge kaula teh sateasana oko pigalan pati perang hoyong tepang heula sareng Gusti Rama oge pun Adi Gunawan Teu bisa. Sakali musuh tetap musuh, geura belaan si Dasamuka ku aja. Hah? ulah disakompet daunkeun. Ulah disakongkolkeun jeung Dasamuka kaula initna ka medan jurit lumampahna ka medan Dandalaga lumakuna ka medan tempur teh kaula teh lain dek ngabelaan Dasamuka lain dek ngabelaan kamurkaan Dasamuka tapi kaula mah dek bela lemah cai dek bela nagara jeung bangsa kaula. Iya sae tetep dek nyendalih naon-naon oge da. Ieu teh ngahambat pikeun nepang naon tepangna deui Ibu Sinta ka Gusti Rama. Tetep anjeun bakal disakompet taunkeun heuh nyeta ulah. Kaula mah rek melaan nagara nu diruksaku Dasamuka hapunten lain ku arah anjeun. Sabenerna ieu nagara teh diruksaku Dasamuka keneh. Wah, mungkudan banget ku sawe eta mah. Ya, kaula mah pati-pati pati di medan jurit oge hayang disebutna gugur pahlawan disebutna. Ya, cek bangsa anjeun bakal disebut pahlawan. Cek bangsa anjeun bakal disebut gugur. Cek aing mah musuh we modar disebutna deuleu. Itu si eta. Ulah sok kitu saderek Sugriwa. Anjeun teh lah mun tong loba dalih naon-naon deuleu. Hah? Ayeuna mangsana waktuna oko pikiran pati. Ya atuh teh naon ai kitu mah sok siapkeun tenaga jeung pikiran. Ayo pada rasakeun ya. Sorak dia. Maju. Aladim dulu itu. Berang teh digawir kenca katuhu dulu ulu. Siap nih bae. Mending ngebul gitu dulu. Wah, uyus strong terang dulu. Sorak maju. Sama ludang antarirang tuang di medan perang melawan Aula Subodra. Ya, anjeun kaula patih wewengkon panglebur gangsa karang kaula kumpayaksa. Sobat-sobat orang pada kopikiran patih kulajan. Modar siagra belaan Dasamuka. Ulah disakompet daun kenjeng Dasamuka ulah. Iya, teu bisa.
sekali musuh tetap musuh. Bener tega. Tega. Pati sok maju ya. Teman dina menang beti pada kasih ngalah pada dataran para tata tinata amesti ono Sadamar marganing wika yang waras
Modal siap. Ayo, musik siap. Kurang ajar pegati corona bangsa. Ampun wanara anggada ampun modar siap. Ayo maju. Lamun teu salah manehnya. Anu kungsi datang ka itu teh basa ngaduru kebon bonteng. Ngaduru kebon bonteng nah ngomong teh nya. Basa ngaduru karaton anu aya di alun-alun Alengka. Memang. Teh sia. Kapanggih ayeuna mah ayeuna mangsana ku aing dek dibere duit, dibere duit. Maksudnya dipaehan ku aing nah dibere duit atuh nahanya. Coba lain galap bae ngomong teh nya. Sok sia. Maneh anu man anak saha? Untung loba carita sia. Nyakeun kolot lah. Nati Pak Haji Ama maneh teh turunan teh. Nya teu naon lah. Nah teu bawa roti. Aya roti Ama ieu teh. Gera sok maneh gera tungkul kana jukut gera tangah kasadapan. Pileuleuyantkeun ieu Dunlop, Dunlop. Dunya maksudnya hanya atuh kabeda-beda teuing aing mah. Bibir teh beuki galap wae aing mah. Kolot-kolot teh ingatan teh teh. Iya. Loba teuing kana pesawat geus aing. Jadi teh eugeun gitu. Sok. Naon? Ayeuna maneh mangsana dik dipaehan ku aing. Coba.
Coba-coba nyaan teh siap sanajan maneh pinter katenger bisa olah katara punjulia papan tulis papan tulis pokoknya mah kitu eta mah sok nya naon maneh teh baturna si Batara Rahul Batara Rahul Batara Rama maksudna kapina-pina teuing teh sia obat ngerakeun pisan aing bibir teh hari mana teh anak buah anak saha bisi teh apa aing teh anak buah na kuyabat kuyabatok kumakarna maksudna kabida-bida aing teh coba cara aku diri sorangan aing kitu tetap maneh dek melaan dasri dasri tepa dasa muka maksud aing teh sia era aing duh ampun kurang ajar sia tepa euy Ngeuna sia weh sok sia Ngalaonan terus ya, kapan kungfu? Kungfu cenah So, kungfu tapi kekerepesan tuh pugus ya. Acin, acin, acan. So, ya. Tobat ya ayeuna keneh ku aing bakal disabut umur di alam nyaho aing nyaho aduh tobat aku gelut sandal tapi kesini Arya Kumbakarna sareng Prabu Sugriwa seret Sumedang banting binantingan lir muning rarakitan kuda papasangan wah Prabu Sugriwa bakating ku arah lajeng wae ngerekeb kana raraina ieu Arya Kumbakarna bahamna ngokos pangambungna Kumbakarna pananganana jeung sukuna muntang kana dua cepilna Kumbakarna ari Kumba teh panjang ekarna ceuli ieu numutkeun riwayat Kumbakarna mah panjang ceuli malahan dugi kana mumuncangan panjangna hingga dicepenganku panangan sampeanana Sugriwa kalayan pangambung Kumbakarna dikokos kuyuan jelas ya moncong rekep bangsat penastiker sayang tumampara Kumbakarna emut kana Purwadaksina aduh Purwa tewiwitan Daksina wakasan hingga Kumbakarna ngagunakeun aji bekah hingga ieu Sugriwa dipun bekah ku tarik-tarikna ieu angin anu kaluar tina bahamna Kumbakarna hingga ieu Sugriwa ngasleng nanging ku tarik-tarikna nyekel jeung ngokos dugi ka irungna sumpung selina rawing hayanana malahan ieu Sugriwa
ngablesatna kawang-awang teh bari nyanak sepilna kumbakarna itu kayanana. Wah! Gelos ya awak meni pareri. Aduh Gusti irung sumpung ceuli rawing deuleu ieu getih aluh meni perih karena urut nyocok monyet alah nuhun dasya muka nuhun dasya muka aing nepi ka diruksak ieu teu aing teh asa direwek monyet asa kusi dasya muka aing muga-muga lemah cai ieu nyak selakna getih kaula saolah-olah nyebor anjeun Ibu Pertiwi muga-muga singkat tebus kemerdekaan negara anu diruksak ku dasya muka inget anu jadi adik si Gunawan kahayang diatulol manggihan nu jadi lanceukwan. Aduh, dulu itu monyet gede, monyet letik meni ngabring dek ngarampok aing. Wah, sia maju bangsa. Ayo maju. Putra Anoman. Anoman. Hebat Anoman. Teu nu karaos. Ieu cangkeng ngabeletak ieu. Aya teh naon Namru? Eta teh ceuli nasi kumbakarna. Wih. Di kumaha? Sabaraha kiloeun di Jamret tingali sungut mang getihan lain getih mang ieu teh irung si kumbakarna dikokos ceulikna rawing dikenyang. Aduh ngan eta we mang teh inget we kana amanatna naon cenah Bang? hayang panggih heula jeung Gunawan Wibiksana dek nitipkeun heula we cenah ka Gusti Rama. Sae eta mah amanat da ieu mah katinggalna memang bersih pisan hatena kumbakarna. Lah Gusti Rama pangapunten ieu. Ieu Sugriwa sareng sena laporan ka Batara Rama ka Gunawan Wibiksana atuh ku Batara Rama diwidian ieu Gunawan Wibiksana rayina kumbakarna pikeun nepangan karakana anu aya di Medan Danalaga. Anoman ngahuit ka sajumlah para wandara anu ngarampok kumbakarna. Diaturkeun ka sajumlah para senopati. Kalayan monyet gede monyet leutik. Wayahna mundur heula. Sakumaha anjuran Gusti Rama kumbakarna bari ditepangan heula ku rayina nyaeta Gunawan Wibiksana. Mundur. Alah. Itu monyet make lalumpatan deui sia. Aduh, deuleu ieu aing awak meuni teh asa puguh rasakeunana ieu nu ngarawat kana bujur, kana bujal, kana tak-tak, kana sagala rupa. Eta nu kasida monyet nu laleutik meuni pareurih ka aing ngegeuna. Aduh, naon make areureun. Sia.
si kumayaksa patih aing geus paeh itu lupa balata kulat dasya muka nah kabina-bina teuing anjeun teh dasya muka pantasna teh nah jika lempang si Gunawan Raka Arya Wan Tete Gunawan Irayi Kang ala Gunawan Wan penasti kersah yang tumampara Gunawan Wibiksana barang parantos caket sareng Rakana ieu kumbakarna teu tega ningali Rakana anu sakitu parantos teu mangrupa irung sumpung ceuli rawing bari jeung salirana parantos pinuh ku getih kitu kayanana baloboran ku getih hingga ieu Gunawan Wibiksana ngejat ku gila-gilana ningali salira Rakana Wan Gunawan dua dah atuh make nyampeurkeun maneh teh Wan sakira-kira dek nganyeri aing mah Gunawan tuh boa-boanya kompet tahunkeun ka aing jeung dasya muka teuing Wan make mangihan akang teh hayang ngobrol sakedeung we Wan datan niratangga demam datan niratangga demam ewe pakulingan rana ya iya saha iya Gusti Rama teh kaula Laksmana Laksmana rayina Batara Rama ora kapinu gawe kumaha hidup kaula pikeun neraskeun okopi galan pati kalayan amanat ti Gunawan tuang rayi kumaha cenah sanes kunanaon wireh teu tegawe ningali salira dugi ka kitu Wan teu tega we nempo aing nempo dulur anu geus teu mangrupa direwek monyet geug dihampura atuh ari kitu mawan sok urang teraskeun okopi galan pati duh bade titip pun adi hidup atur nuhun ku kaula diestokeun mangga urang sami-sami ayeuna pikeun okopi galan pati dulu itu monyet geus bereg dewe ka aing sekarang naon kamu ke gogondag sekarang nepi ka kitu-kitu na eta nasib awak geus teu mangrupa tapi sumanget juangna dulu satria nya ge buta teh mah euy enggak naon watire ngadeulah tapi eta banyak eta monyet leutik waranianana luar biasa nu kajejeg mah uluh singkala lacang eta dina awakna kumbakarna deuleu buah pamajikan oge aing pamajikan aing milu ngagalacang deuleu kumbakarna memang hebat anjeun paingan wanara loba nu pejet jeung loba nu paburantak da sakti mandraguna
rasakeun ora ingkang bakal mutusaken jiwa raganira kejaba pusaka kuladenan kumbak kuting-tingan aing hayang panggih heula Arya Kumbakarna anu disasar ti korona kulantaran Arya Kumbakarna teu daek cicing sok jengke kaluhur milarian rayi nanyata Gunawan sakedapan hingga ieu salah sasaran pusaka Raden Laksmana kena pisan kana tak-takna anu palih katuhu hingga pandangan Arya Kumbakarna sempal sapisan. Aduh, wallahi Gusti. Alah, naon deuleu ngajengak kana tak ileungeun aing ka dulu. Tubuh. Dulu itu lengan aing ukay-ukayan belah ditu ngadadahan ka aing Gusti jangakeun abdi kana kersa jeung pangawasana bisi dosa kaula baheula sok cocorokot muga-muga we ku jalan kieu kaula katebus dasa muka aing teh teu asa disiksa ku batur dasa muka asa disiksa ku anjeun we aing teh dasa muka leungeun aing atawa bisi aing da pugu aing teh rumasa sok cocorokot bisi dosa indung bapa bisi dosa nini aki wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan muga-muga Kangjeng Ibu Kangjeng Rama nini aki bisi dosa salira sawios kaula nu busna salira mah Ibu Rama oge nini aki muga-muga sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah amin ulah anu isi kibung dina jurang katunggaraan bilih dosa Ibu Rama. Nah, atuh mun ditungtut kalau teh sakalikeun we Gusti Rama Laksmana wan hayang panggih heula akang teh. Ayungan ningalaga. Ayu maju, ningalaga. Raden, ulah panuhune ulah dituntut kitu hawatos da. Ya teuy. Sembah kapihatur kaula nun Laksmana, kaula nun pula. Nah, pagawean teh kitu patut. Maka dituntut leungeunna heula sagala. Pangapunten sanes dihaja da anu diincer mah ti corona oge jajantungna ulah sakali-kali deui pagawean model kitu jang Gusti Rama nyeukseukan si horeng nilainya ah nama serajan kamusuh aya we
di dia dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek paingan hayang pindah ngadunungan teh ka dieu rasa jangan lari ada layu teu teuingan hidup beti tungtut kieu kaula penasti kesayang tumamparan dasar kitu parantos kersana yang widi ieu panah nu salajengna memang anu disasar ti corona kena kana tak-tak anu palih kensa hingga sempal pananganana ieu Arya Kumbakarna naon ngajengak deui Aloh, dulu aing leungeun duanana eueuh. Gusti Nu Maha Agung bilih dosa Ibu Rama Nini Aki. Mau bisa ngenang. Dasa muka teu asaku deungeun-deungeun aing mah asaku anjeun we dasa muka leungeun pileleuyan. Wah bisa nguseup aing. Aduh, kumaha aing nangtung. Nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge. Gusti meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunnan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ieu leungeun. Rumaos kaula teh sare wae di dunya teh. Wah. Duh, kumaha nangtung pertahanan deui itu. Waduh. Nah, bet ditungtut kieu atuh hideuk. Penasti kersayang tumampara. Ieu ge. Panah Laksmana sadua-dua nyasar karena sampean ieu Arya Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan hingga lesot coplok wayana panah harus sakitu tarikna ieu ge ieu Kumbakarna ngagebruk lir baligo ngagulutuk sampean duanana teu aya panangan oge pun kitu deui waduh walah ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu nu katuk nu kencat waluh Gusti eueuh sukuan aing teh beuki hees meureun teu bisa ngagunakeun lengkah keur hirup nun Gusti rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana abdi mah teu ngaboga naon-naon teu ngabogaan naon-naon leungeun suku geus kagungan salira dayana upayana usikna malikna teu ngaboga-boga tapi inget aing teh keur bajuang sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuh ku aing dek digiles kabeneran rada mudun kaynya. Atuh ieu Kumbakarna ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu gede. Laras. Nyata digalei ku Kumbakarna. Wah. Eta sumanget juangna mangkilang suku geus eueuh leungeun geus eueuh eta sumanget juang dicontoheun jang ieu satria teh nu kieu pahlawan akang teh pahlawan perjuangan teh eta teu sangka teuing nya Gusti nepi ka kieu
lami-lami Arya kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih kalayan karasa renyai titinggalianana kulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan hanap ngan ukur kucap kicep socana bari jeung pacampur getih dina ngiceupna Ayang panggih heula Gunawan meme akang mati king Gusti Rama sakali deui merdih kaula kanu Maha Asih panggihkeun heula jeung si Gunawan panggihkeun heula jeung adik kaula anu kungsi di akod-akod watek wantos Batara Rama dudu wong samanea kereteg manah ieu kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama dipaksa dijurungkeun sanajan teu tega ningali oge tetep kedah ditepangan bilih jadi dosa atuh ieu Gunawan wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh tetega ningali rakana anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo lumampah bari jeung ti tararajong kuayana remeng ku Cisoca tetega ningali rakana Gusti mudah-mudahan atuh Raka Arya Gunawan eta ieu rai Kang Wan dedewan adi akang cing bisa mihapekeun maneh cing pikanyaaheun kade ulah jadi pengkhianat ka Gusti Rama Wan tuturkeun eta manusia dewa penolong di dunia eta teh Wan timbalan kawan tuturkeun tapak lacakna langkah-langkahna ku anjeun Wan manusia terus sing madu trahing kusuma titis sing andana wirih trahing dewa kamanusan Raden Gunawan ngalimbani ngarak kana cilaka nyerina kabina-bina anu ngabela negara tapi temahna cilaka perlaya di medan laga dasa muka anu murka anu ngaruk sakana nagara tetoli kasana keluarga asa manehna lugina keun bae batur tunggara Wan kaula nun Raka Arya Gusti akang geus neuteep rupa anjeun geus ngarasaan cimata anjeun anu nyak celakana awak akang seger akang teh inget sanajan akang teu perang oge akang teu bakal paeh ngan janji akang demi negara demi bangsa akang teh geus diwakafkeun hiji waraga hakikatna kanu kagungan urang sadayana yen manusia nu hirup di alam dunia hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir buktina akang ayeuna sanajan sakumaha gagah sanajan sakumaha sakti neangan pangarti ti leutik
yakin bakal tinemu jeung akhirna ieu tapi no damal kaulan nu ieu Gusti Rama teh leres titipun adi hidup anjeun hiji-hijina Batara tugas mahatunga pikeun ngarengsekeun pacogregan wilujeng bajuang satrasna mangga gera lumpuhkeun kabiadaban kadoliman kasarakahan ku anjeun kalayan kula munut dijajab ieu kaula nyarita teh geus dina tikoro da kahanap mah geus teu karasa nawiskeun kaula bakal pisah nyawa jeung raga tugening gedong ka jalan nu molongpong ka gedong mulungpung pikeun karahayuan kaula lumampah pikeun tetep renggenep di alam asal kaula hujan leuntik ngaririncik nawiskeun kula bakal perlaya nawiskeun kula bakal pileuleyan kalayan wan sakali deui usian di mana geus merdeka ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji ade titip nagara jeung bangsa ulah dek dirurujit deui hirup tungku pati jeung dunya kena kuruksak badan ge nyakitu aya panganggesan nana sanajan sarebu betah di dunia muarek matu saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku Arya Kumbakarna ngaleosna ti jagat raya Pramudita dipapag ku kembang-kembang nu sareungit anu ragrag ti luhur hujan leutik ngaririncik dijajab ku pangdoana menekungna Sri Rama oge Semar Badranaya atuh mulus banglus gemleng katut salamet mulihna kajati mulang kalam asalna lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu solenang-solenang acan asal ti Allah mulang ka Allah sejarah nu nyarita dina perjuanganna ieu Arya Kumbakarna dunya nyaksi lalampahan Arya Kumbakarna satria alengka duirja anu ngabela nagara jeung bangsa kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka